kudu barabat berebe alon we. Tuh penari urang anyar beres urang menang cis neng menang cis alhamdulillahnya nengnya Bapak guru anak kapayun Pak RT kapayun yang ngibing-ngibing sedikan tuh babatak Pak kupanutan buah hati Bapak guru anak rarasaan asa teparu muai mondok tetira dadage sudah boleh emot baik anjuna Bapak guru anak naremongan alam nutus karandap ceker tak boleh Bapak guru anak Pak guru anak nyatil wae kasaur tak kejo nepongan deui Bapak guru anak anu bager nasib hati duh kumaha atuh mamalerkeunana Pak guru anak mun beuti Bapak guru anak dekenan cici Toleh rusi nyonya ya aduh bang keberaya kene wae sedina iya ieu mah jeung mandor kaliwat seki dong salah kadung Bapak guru anak anu bager berdiri dong salah kadung nakaman neangan kesan panglipur Bapak guru anak anu bager hayang ate late budak marusi Pak guru anak ngasapunten neangan Bapak RT Bapak guru anak Pak RT Carlam Pak RT Carlam munakieu salalawasna Bapak RT Carlam Bapak RT Carlam anu bager mun putih ada dekeuna cici dong ala kadung Pak RT Carlam dong ala dekeuna teuing Bapak guru anak ngaliwat saking
Bapak RT Carla manu bageus turana dibayar deui Bapak guru anak aturan Bapak guru anak deui aya kena tukang baper kena wae punun tiris panan jamuti kalah orang dikorangan Bapak guru anak abot titik badai ebrek Bapak badai ebrek iya aco badai ebrek diri sorangan Bapak badai ebrek no badai hajat mana dengar Pak Laris ya adakan berantasan badai ebrek apokan cita-cita kalaksana dong ala kadung maksudnya Bapak guru anak badi apa RT Carla seni sun Bapak badai ebrek kapayun asli badai ebrek no badai hajat iya badai hajat Mikaiman biar kebudayaan dong ala kadung wes ngajadi kewajiban putra Bapak guru Sunda anak Pang Laris kepancen aya kena tukang kabar PRT Carla ujung-ujung kamu pulih ala kadung Bapak guru anak seni sun anu ayo rafa laluyu sisa jadi Ailin itu mah keboy Bapak guru anak kesenian anak ngajadi diri jadi Rindu mah keboy anak cicir asa ka anak bangsa tung ala kadung nyata iya Bapak guru anak nasa Komandan kedalaman berantasan apokan cita-cita dan laksana maksud ayang Bapak guru anak di Bapak tujuh badi tung ala Bapak akbar bener seni Sunda iya di pasar anu Bapak guru anak Bapak urang Pang Laris Mikaiman biara kebudayaan aya kena tukang kabar ya besar jadi kewajiban putra Sunda ngakebanin cucu aku boleh Bapak guru anak seni Sunda anu
Bapak Guru Anang. Bapak Guru Anang. Pak Guru Anang. Ayo rapat. Saluyung sing saletan. Tung ala katung. Kesenian yang karamo saya boleh ada di ciri. Mali masuk ke dan kabel ini pak ya. Ciciri yang karamo saya boleh punya nama saya kena tukang gambar. nyata aku Kalau kena pak. nasa. Tung ala katung. Maske tati omona godilia berapa penting wadadi boleh kapaya dinate dapat aku dipepene wadadi muslimin anu mana dibayar deui sawangan teu daek ilang kasih teu daek angkat hate mulai nyantel wae ka saurang nempongan deui nasib hati lisan anjurna salamasna apirarai eyang karamo sae bulbe aturna anu pager kapayun Bapak ongkos. anu mana Abu en kapayun Abu en saya bulbe aturna Lakutan mana deui di saya deui kapayun angin dan hari kerciput tutup peti nah hati rumatinya di hariri di hariri pasang ngerti palipang datang hati bola wetan murah kena ciput Enji pakai meredak ya. murtang kusma ini asik zamane kuring aceri mapes Mana di sagala kamu nuju mantir dina rasa mapesa kaman hati nu ayun nu tinggal kariwas Tung ala kadung. Tung ala kadung. Tung ala kadung. dosa Tung ala unggul kadung. Tung ala kadung. patepan dina Tung ala kadung. Tung ala kadung. Tung ala kadung. najar tebi Tung ala kadung. pandang asih dina
ilmuku keterak atin ceker panut ceker pasal lagu tekarau kujana cimata karusna Pasir Malang iya aya mah mana deui Bang Nong ala katung cengke saya mama rasa wako sarendro nuhun aturan isukan orang meligar gebar neng jeung waka kosaminya nu leutik teh geberna teh kipas teh geber eta mah gede teuing urang meuli bujur wah busa